utama dina bidang persilatan. Sepak bola. Wajah. Beta tiga jurus ke abah saya Patak we. ada abah patah mama sagi Ya. abah mah Dia gitu. Siap. hei Bulan-bulan hareup mualila deui. Kang Irwan bener mengingat jasa-jasa para pejuang ya abdi ayeuna kelar. channel YouTube Abah Irwan acara Oseng obrolan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Laso sore ayeuna simkuring Abah Irwan tiasa dumuk di hiji patempatan. Heuh, Gusti Nu Agung bari hujan. Tapi sok sanajan katirisan manah ayeuna panggih jeung kabungahan. Margi lami tepat-tepang. Sareng hiji kasepuhan anu luar biasa istiqomah dina widang kasenian. Tangkos spirit deui panginten. Mun Abah baheula mah nyebutna teh Pager Bupati. Eta Aduh. pager bupati mun asal kagagas gitu Kagagasnya mun. Mangga Si kumis teh asli anu celepeng sagede Pager Bupati. Teh aya sanes moal birik deui panelan wabil khusus kanggo urang Kabupaten Tasikmalaya. Terus Anjeunna salah sawios pupuhu kesenian ti Sanggar Budaya ti Palihan Tegal Munding, mohon Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Sareng Amang Patah. Damang Amang. Alhamdulillah. Aduh. Gusti Nu Agung Aduh. lami tepat-tepatnya. mohon kaleresan urang teh nya aya tumaros itu Kang Irwan. Mohon ada Abah. palih dia Oh, mohon. Engke kabur atuh ka ditu tuh. Jaga jarak, Bang. Jaga jarak. Jaga jarak. Insyaallah hasilna mah negatif. Negatif tah gitu mohon. Pada sadayana kan ieu mah ngarokot udah tiris nyaan. Suhu di dieu teh kirang langkung kana 28 gitu tah. Ya boleh diturutannya gitu lah kon tanah jasa mah. Mohon ulah diturutannya. Boleh diturutan jasa nama gitu. Ya, apa tos sabaraha lami urang Icikibung dina widang kesenian. Ya pokoknya dugi ke wakil eta teh 70 langkung. Abah teh kirang langkung. Yuswa mah. Mah namun ari pengalaman dina bidang kesenian mah benteng ngagarap seni Sunda. Terus Ti ngawitan keluar SD. di keluar SD teh Kinten tahun 57-an. Masya Allah Gusti tahun 50-an berarti sama meh kaya kan tenang. sama meh genep 5 Mohon. eta kikawit SD atos ancur urang teh nya di bidang kesenian. Kesenian teh Bidang kawitan. seni naon teh eta? Kawitan mah Ngaranna paling apa? aya seni sunat aya gini kan kapungur mah gonang, Gona ketuk tilu, ketuk tilu wah bener eta. Terus kan dieuna calung. salung Nah, dia kan tiap tahun meningkat kemajuan zaman teh gini yang dina seni sunat alhamdulillah. terus Namun di wangkit ayeuna kita apa pinten ayeuna teh di gambar orang kalian muda kan ada hese dicanakan seni sunat teh. nah Tapi henteu bosen. Henteu bosennya, duh pusing dagu. Abah Patah teh ti Sarengse SD ngawitan di Cikibung dina Dina kesenian. seni. Pertama kalina kenal kana kesenian teh dina seni naon? Ngawitan mah dina bidang persilatan. Sepak bola. Wajah. Ngawitan. Beta tiga jurus ke Abah saya Patak we. Ada Abah Patah mama sagi. Ya. Abah mah Dia gitu. Nah gitu. Oh, dina silat. Silat ngawitan mah. Eta di mana? Nah di lembur orang di dieu di Tegal Di Munding, atau Garut. Oh, Dari di wakil Garut. mah
kalahiran Garut gitu. Sekeseler mah Sekeselan mati Garut, nah kalasan pun bojo. Sebagian aya sekian persen di Singaparna kan gitu Tegal Muning. Kalau uyut gitu kan. Jantan kacana ka Tegal Muning teh ku mi. Mohon kasariku. Jadi istilahnya mah paindah saur suku mah kebo mulih pakandangan kan. Kebo mulih pakandangan. Aya paribasa anyar. Kebo mulih pakandangan. pakandangan. Margi karo Aya tusaynya eta kebo mulih. Ayo bahasa Sunda mah kitu geuning ayo man. Aya teh kebo balik pakandangan. Kebo mulih eta kan paribasa. Paribasa gitu. Sanes urang ngalemeskeun dina bahasa sato sanes. Ieu mah paribasa sepuh geuning gitu. Margi karuhun abdi sebagian di daerah Tasik, sebagian di Garut tak gitu. Eta kawitan tina silat. Terasa ngembang padahal kana seni-seni nu Nah, sanesna. itu ka udah ku zaman. Jadi istilahnya maksud abah teh kieu. Aya paripos senang ini ulah jati kasili ku junti. Terus geureuyeun jeung mimiti boga istilah nanti nang gitulah dina rumah tangga teh geuning ngawitan boga budak hiji. Leres. Dua. Leres. Teu kaganggu terus aya mah geureuy we kan kitu. Tetep istiqomah. Istiqomah kan. Upami dina silat kantos naon namina teh gelar di mana atau napi ngiring lomba atau napi batas seni olahragana atau napi seni ibingna. Upami kapungkur mah kalerasan waktu situasi zaman waktu sareja mah kami sikana zaman genting. Genting raras. Jadi istilahnya pasang diri festival teh teu aya lah waktu sareja mah. Namun aya dina ibing masuk kerajeun dipentaskeun antar desa. Baheula lama silatnya pangitan nya mah pasang tapi keur mekalan oge diri diri urang. Jadi istilahnya pangitan kieu. Bela diri anu sebat bela diri teh painten jasmani sareng rohani teh kedah dibelaan. Laras. Rohani penen dibelaan pendidik ku jasmani. Jasmani ku rohani. Ya betulnya nu karaos ku berwados. Jadi si disebat bela diri teh karaos. Di dohir teh dibelaan ku batin. Tah batinnya dibelaan ku dohir. Berarti waktu zaman-zaman genting, waktu saya kan sabada 45 nya. Mohon. Sabada 45 di Tasik kan aya DI, TI, bisa mengkopi ku PKI. Kaamakeun teh ilmu silat harita. Ya alhamdulillah kumargi dina waktu sarita teh ngagaduhan grup dina panglipur kapungkur mah ya. Teu aya acan aya Gajah Putih, teu acan aya Tumariti, teu acan aya Genta masih dina panglipur. Anu diasuhna waktu sarita dina tahun 60-an. Zaman genting DI. Nah, gerombolan diasuh ku tentara kapungkur mah. Terus saya berjalan malah upami aya uleman ka luar daerah malah di aping ke tentara teh aya 5an genapa rupina dina waktu pagelaran teh nya sepalina gerombolan gak aya nora lajo. Gitu kapungkur luar biasa. Di poin kantos sebenarnya dia di aping di bina ku TNI oge. Tentara kampungkur teh batalion 306. Batalion 306 kapungkur tahun 61 62 dugi kan ngayakeun asrama kan di lemur teh. Jadi jaga ku TNI waktu sarita di batalion 306. Terusan atuh pribados ge sapalina anu guguru teh kaleresan di pihak tentara teh aya anu ngagaduhan ilmu bela diri. Nah, bisa sagedengeunana guru pribados teh di palihan tentara oge aya. Nah, mohon. Oge nya eta berarti kaanggo waktos penumpasan atanapi batar pagar bitis. Mohon kaanggo teh. Malah dari pribados mah painten tos balik lah pagar bitis malah ngiring gitu. Ngiring pagar bitis teh. Waktu jaga harita di pali mana? Apa-apa? Ka upami ti Garut mah disebat teh di Gunung Kaki Galunggung. Laras. Anu disebat teh gunung teh Jarong Beureum. Mohon. Jadi di Kaki Galunggung anu belokna ka paligieuna ka Dingding Ari. Nah, ngiring. Aduh. Berjuang. Ya salah sawios pendekar geuningannya. Namanya terang. Aduh masalah geus Abah eta dengan pengalamanna luar biasanya ngiring berjuang zaman gerombolan. Asal apa tah? Saatos atas silat ngawitan. Terus ngawitan kena atanapi kana calung kumaha? Lagi ieu teh aya calung. Ieu teh aya calung ieu teh. Hah? Ieu teh sanes naon namina teh sanes sele sanes. Nah, kawitan apa kata calung iraha tah. Tah kinten-kinten lah dina Yuswa
ngawitan nikah kapun bojo teh penten Oh, tahun katos nikah? nikah Oh, anu teh bujangan kene. nikah. Nah, sateacan nikah kapun bojo teh pribadasna ngayakeun grup Terus disebut teh calung medang layang waktu sarita. calung mendalam. Di Garut kan di Garut, di Garut. Garut kene. Nah, penten sekian tahun ya kumargi situasi realisasi zaman atau dari segi ekonomi kadang-kadang tinggi, kadang-kadang mengurang. Tadi waktu sarita, waktu seribu hari tadi ku ekonomi nya painten kaselang heula tah budaya calung teh ditinggal heula gitu mantawis. Ada usaha heula. Nah, usaha heula. Margi teh tanpa sagi kamu bakal-bakalna. Tah saatosna kitu alhamdulillah keberhasilan deh. Ya terus saya ngeureuyeuh. Tah jadi calung teh diangkat kinten-kinten tahun saatosna bebas pagerbitis genep opat. Tah saatosna genep opat terjadi di genep 5G 30 10S liren heula mari situasi zaman repot nya tahun genep 7 diangkat di budaya calung teh sareng baru dak rencangan lah masukan manu bujangan masih kena bujangan aya nu gaduh istri tadi tengah-tengah perjalanan kayak malum dina budaya seni mungkin ya hiji seueur wargi kaduana seueur pergaulan nya patepung gitu teh jodoh dina tahun 7 hiji. Masih kan? Iya sarang jalmi anu teu ngalaman masa-masa penjajahan, masa-masa kemerdekaan, teu ngalaman masa pemberontakan, tapi masa tenang gitu. Nah, Bah, kayak nguping lagu anu baheula anu Abang ngawitan tiasa main nyalung. Iya. Dina ya lagu naon da kitu. Ngawitan lagu teh kieu nya. Ayo Bang, ayo Bang. Muhun. Baheula mah geuning aya lagu kieu. Anu disebut Mundina Darso mah lagu ewat teu. Kolot teu. Tanapi aya di lagu ieu. Boga ka Bogor jauh, mulai san boga ka Bogor jauh. Lamunan. Anu lagu teh seperti kieu. Leuhate gumbira taya bandinganana loba duit jeung kabogoh geulis. Eta lagu tahun sabaraha eta? Eta teh tahun 62-an lah. Masa Allah, biasa ditabek. Tah, eta. Hei. Tah. Bulan-bulan hareup moal lila deui. Rek ngajadikeun pesta perkawinan. Mun taya halangan atawa aral mulintang waktuna pukul 8 akan dilangsungkeun. Eta sabalina tahun 62 dugi ka ayeuna ge tara dugi ka di tiap manggung calung lagu eta tara ka kantor. Eta kadang salah lagu eta teh. Eta teh Mana emot keneh? almarhum Haji Darso lah. Haji Darso. Kang Upo, calung Layung Sari ka Punggur. Sanes asal anu Haji Darso sanes. Nu mana Haji Darso eta? Mau dangawitan calung teh upama dibandingkeun mah antara abdi sareng almarhum anjeunna teh hampir sasarengan. Oh, eta. Ngan anjeunna mah di perkotaan, Terus di Saung Angklung di Pak Ujo waktu sarita abdi mah di Garut. Mari meser alat ieu oge kang ieu mah di Pak Ujo. Tapi ngawitan meser teh dugi ka ieu aya. Kala. Di Pak Ujo. Alat ieu teh tahun sabaraha Mas ieu teh? Di Pak Ujo ke Pungkur teh tahun sateu acana genep 7 genep 8 lah. Iya teh. Mohon. Alat ieu tahun genep 8. Ini melodina sejarahna. Gusti Agung, ieu mah kedah dimuseumkeun. Matak bade diririhan ku sawah teh dipasikeun ieu mah. Iya mah benten. Disebutna teh riwayat gitu. Riwayat. Ieu ngawitan ngagaleuh nyalira panginten alat calung. Berarti saung ujo terus dibaheulakeun Terus dikapungkurkeun yo aya keneh aranjeunana malih anu almarhum Haji Darso yang bisa diajar waktu sarita mah. Diajar lebet rekaman nanya dengan kumaha gajian mah pergaulanna di kota kamajuan di kota Benten sareng di kampung. Di kampung mah kan tebih. Teu acan pernah rekaman atau kumaha pun di panggung ke panggung we gini gitu kampung mah. Apa patah pami tadi kan disebatkeunana
kedongeng di Garut kene. Mohon. Ngawitan di Tegal Muning. Nah, Tegal Muning mah pancen tahun 2003. 2003 mohon. Berarti atas lebat tahun milenial lah. Atas Milenium ini. Ayah Satrio milenium. Terus modern langkung modern. Oh, tanggal 2000 tahun 2003-an. Ya, ada 2003 di Tegal Muning duwi kawangkin ayeuna penter Kang Irwan parantos abdi teh 18 tahun. 18 tahun. Terus aya tacan sanggar budaya ti payun atanapi memang pas Abah Patah kadieu namanya ngadeg. Ti payun teh musyawarah sareng sesepuh, sareng anu di desa, Pakuwu sareng Rupi. Nya ngayakeun padepokan Galunggung Singasakti, persilatan kapungkur teh. Juga ka isiana berjalan sababaraha tahun lah kumargi painten dina masalah perjalanan budaya dan sami kadang-kadangnya adat istiadat sifatnya teh sami sareng abdi anak ti Garut. Tadi sisi lain ku abdi diemut daripada ieu matak jadi perselisihan. Jadi lirenkeun heula. Nah, liren tina budaya pagelaran silat tah anu digarap ayeuna teh calung. Sareng panginten ku modern merunak kali ayeuna ya dikatakan elektron lah. Jadi Biasa dikolaborasi calung sareng keyboard teh gitu. calung sareng dangdut ya. Gitu enak gini ada gitu kan. Hari atuh janten ayeuna mah tos ngawitan ditampi silat terus aya di Tegal Muning. Notaris terus gaduh. Bupati pan terus diangkat budaya kekentenan kawan terus kamari kaleresan ngagaduan paguyuban Sunda gitu kan kata Sunda disebutna teh paguyuban Sunda Wani kapungkur. Sunda Wani daras. Apa patah bade dugikeun ka iraha tah di Cikibung dina kesenian teh. Nya ari upama dikersakeun kudu kawasa masih kana tiasa bergerak mah tiasa ngareongnya orang teh teras teh. Ya anak-anak calung teh seueur di Cileugaleun aya Cisampang, di Cilegong aya, di Cigalontang aya, nah gitu. Binaan Abah Patah. Masyaallah tah. Tuh semangatna luar biasa bade taktik kesenian teh cek bahasa gaya nama selama hayat di kandung badan. Jadi kesenian budaya mah bener kademan beunghar gitu lah. Gitu. Bara ya. Tadi kan tos ningali Abah Cung Abah Patah main calung. Kumaha gagahna upami Abah Patah nakal kendang. Ya. Aya muningan. Kumaha pokona mah keung we nakal kendang teh. Ya. Hayang muninga urang piwarang Abah Patah. Pas katingal kumaha gagahna Abah Patah nakal kendang ngadol calung atos tayeu rupina panginten wabi khusus kanggo urang sadayana. Laras ya. Kantenan kanggo nonoman ya. Nonoman. Kanggo penerus. Kedah teras semangat. Laras. Iya salah contoh Abah Patah dina yuswa tos tanom deui. Ti tos 70-an langkung pangintennya. Ti kawit 50. Panginten 20 hiji ayo semua mah. Kahayang eta mah. Aduh 20 hiji langkung 50 gitu. Cantah banget. Luar biasa. Aduh. Gusti Agung pada sadayana wabil lulus kanggo nonoman. Laras. Ayo sana soson-soson. Mohon Gitu nya. Dina kesempatan ayeuna aya sabaraha pelajaran Abah. Laras. Anu tiasa kapetiku simkuring. Kahiji panginten kedah istiqomah dina segala rupi. Kantanan dina seni sebarang budaya. Mun mangangkat harkat derajat seni urang gitu kata oge tiasa jatan ciri khas. Maju muduna bangsa teh nyata tiasa nghargaan karena budayana. Istiqomahnya. Nah, anu kadua. Horeng si mana horeng seni ogen tiasa jantan alat
perkat. Mohon. Di antawisna jantan hiji jembatan pecah silat di kalaman ku Abah Patah. Tiasa jantan sasarangan sarang Silaturahmi. aparat. Oh. Sarang TNI pamit mah abri. Kakak sana Gitunya. Kang Irwan kan tadi Yes. teh mengingat jasa-jasana para pejuang ya Oh, abri yes. aya kalarasan hari ulang tahun angkatan Angkatan perang TNI mohon dadas anu abah nu sakitu tahun nu patos perngora dan dibina ku aranya dana. dadas. Mudah-mudahan almarhum anu tos taraya mudah-mudahan ditampi iman Islam. Amin ya Allah ya Dibalas Rabbal jasa-jasa alamin. ayeuna ku Allah Subhanahu wa taala. Mohon. Dan kita teh syukur kana makawasa. Pantenan. Mudah-mudahan we urang teh sali udah api doanya. Dadas Abah yang didoakeun naon? Sing sehat. Sing sehat. Aduh, sakitu rupina anu tiasa kasahageun dina Dadas waktos sapunten ayeuna. anu kasuhun kang bilih. Abah sami Abah Patah Mohon. abdi geun Abah hatur nuhun. Sami-sami. Apunten kana waktosna tos diwageun. Bingah malah bingah amar batas. Aduh, pokokna mah ulah bosan dina Mohon. hiji batos sumping di ka dieu urang ngangguan deui. Tampi. Nah, di masih rek adan magrib. Baraya sakitu rupina anu tiasa kasangekeun dina kesempatan ayeuna hatur nuhun kana peratosanana insyaallah urang tepang deui dina sanes waktos. Tangtosna dina acara di channel YouTube Abah Irwan acara Oseng obrolan singkat.